deui mah batako. Aduh, aing kakarage lebaran si Isal. Ini parah nih. Aduh, ini ngapain salah aduh. Kurang. Si aing buka salah ke mana aduh. Iya, Sal. Gerongsok deh. Aing menang. Aduh, aing pancing buruk. Cing, namanya kakarage kamari lebaran cupna geus ngidar deui geuning. Sal tuh aing ieu pan butuh jeung hadean motor aing. Motor geus rusak deui geus di bengkel. Sugan maneh boga rongsok ya aing. Rek meuli ka maneh. Cing, ya cup rongsok mah. Tuh rongsok aqua. Iya, atuh mana bang kilo kurang. Tuh aing tinggi suki ini cenang saketik-ketik acang lagi urang ka Ciburupan aduh. Tak ieu rongsok mah cup. Aqua. Aqua jeung ieu nya teh ka ieu. Tah ieu teh aqua cup jeung ember butut tah. Oh, aduh, mayan atuh euy. Sabaraha sakilona ieu? Apa kieu? Paling ge aya aqua mah 3.500. 3.500. Sakilona. Nah, kapan dimangding 4.000 cup? Mari mah tuh udah telat mun kamari mah samemeh lebaran. Oh 4.000. Enak mah turun sal jadi 3.500. Sok atuh lah bae tah. 3.500 ge sok. Gak atuh salah, uang kilo tuh kuainya. Sok. Berapa kilo ieu nya? Tuh, ayo udah lumayan nih mah. Kalau pan ieu mah aqua na menang entepkeun cup. Pasti Oh, lumayan pantesan barang. di deket-deket mah ya. Adi, geus menang entepkeun geuning aqua na teh. Heeh. Berapa kilo menangnya? Kan butuh permali beas Tinggal. Nah, heueuh teh aku hungkul sal. Geuning-geuning budak pisan kieu. Bener nanti bener kumaha ya aqua hungkul tuh ember dalam atuh kumaneh. Aduh, nah ieu geuning-geuning budak pisan 11 kilo. 11 kilo. Heueuh. Meureun. Menang entepkeun. Berarti sabaraha haeun eta tuh? 11 kilo kalah. 25 ribuan sal. Nah, siapa hitung-hitungan kayak kumaha ket? 3.800 meureun. 11. Oh. Sorry aing yuk udah yuk. 20 25 yuk 3.800 lepas. Heeh. Nuhun atuh nya. Oh ya apa tuh salah? Heeh. Tulai balik we. Balik we aing malah. Atuh geus bebenangan. Plastik. Teh urang mah 3.500 dijual ka ditu mah 5.000 nya. Paling bagian 500. 500. Heeh. Berarti Batal. 500. Hah? Iya tulin bawa. Oh, yuk. Heeh, nuhun cup. Ya, Pak. Ini asa berat pisan teh. Gitu ieu teh. Aing biasana ge bumi lo teh. Mun kieu teh biasana mah 5 kilo, nah aing ada 11 kilo aing teh ka hati ieu. 1 giga ieu aing. Biasana ge aing teh meuli teh 5 kilo, aing ada 11 kilo. Aing giga ieu mah. Aduh, deui mah batako. Aduh, aing kakarage lebaran si Isal. Aduh, udah geus nu kieu wae. Aing geus katipu imah ku si Isal. Hah, goblok apes ieu mah. Aduh. Sal, bapak kalande heula nya. Rek ka Mang Jack sakedeung keur arul ini laneh cenah di si Maman. Heeh. Abi nu ngaruh. Heeh. Sayur. Bang, sayur bang ya. Namanya tas dagang ti mana heula beurik? Di lobang lagi sayur. Nah, mana peuteuy eueuh? Oh, gue kan ukara dia tahu tempe kan ukara dia. Pantol ya. Nah, anu kieu mah aing mah eueuh. Mun aya peuteuy mah aing meuli. Itu nah, bapak urang keur meuli naon si burik dagang naon itu nya. Lamun aya peuteuy mah 20 papan ku aing dibeuli. Ah, abang ngomong wae. Soalnya ke menu abang mah nu ayam nanyakeun teh. Moal aing nu kitu mah teu beuki aing lamun peuteuy mah beuki ku aing dibeli isuk mah mau peuteuy heuh. Aing ka Mang Jack deui heula. Segala. Tuh, kamu beneran ada si Faisal dari sorangan. Geuleuh bongan ke bapana. Kok yang digawean pokoknya malah. Namanya dagang naon burik? Dagang biasa ieu sayur-sayuran. Sayur. Oh, sah. Ya, tadi bapak mani kita meuli tahu cenah. Nah, hati tah meuli tahu ka urang. Kan bapak mani mah rek ka Mang Jack mau duit. Naon wae burik titah meulina? Yo, di titaku bapak mani teh meuli ieu sasa. Tahu dua cenah tah. Terus tempe, toge, kaso, tah cenah deuna ieu teh anu. Nah, tah. Woi, ki engko. Oh, pemilikan cabe sana kita ada salah teh. Nah, geuning, Nah, urang iya, bapak aing Ero. nu kieu burik. Ih, nyoto ini teh apa di titaku bapak mani? Karena naon deui nya poho deui aing ya. Oh, deui sah naonnya. Oh, iya kentang tah. Bener eta teh burik. Nah, loba-loba teuing. Bener di sana marukan aing boboongan. Geus sabarahaeun ka dieu kabeh? Salah salah hitungan
1000, 1000, 1000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 5000, 5000. Di sebarangan sah? Nanyakeun ka aing kunyuk. Pansian nu dagang nage. Depan usah sama beleguk bisa dia apa dia? Empok usah 1000, 1000, 1000, 2000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 6000, 5000. Sok bantuan menghitungkan aing. Sing bener sih kayak dagang teh. Kira aku tukang dagang tuh bisa ngitung sama parah. Lain tuh bisa ngitung aing ngapain sah? Kita pada we loba amun hiji main ge bisa 1000 rugi mah. Iya sabarahaeun. Tuh, bapak aing na datang. Ah bae sah. 30 ribuan bae lah, bae bukan talan cai hiji buru. Ya tuh. Heeh bae lah aing mah. Keduanya. Heeh. Untung aing ketemu wadoyok ke lombangan. Aduh, aing mun tadi kateleueun ku wadoyok aing. Mun aing beak pejet wadoyok. Lumayan lah menang di 30.000 lah. Baiklah, ekor ge. Oh, mang cek nage salah. Oh, kira perlu. Lamane ieu meulis nu saha sayuran? Di. Nah, kapan cek si burik ye kita ngaborong kita ku bapak. Nah, saha nu nita meuli sayuran ieu sah? Aing mah tadi makasih burik lamun aya peuteuy aing ek meuli cek aing teh. Alah, nasi burik nipu gitu, Pak. Aduh, sia mana beunang katipu ku si burik atuh. Aduh, aing mah teu meuli nita meuli sayuran kan. Anjir, si burik. Awas ya burik lamun aya ku aing dieuran.